Warak bagar sing warak. Bismillah bismillah nerina. Ciri huma tangkal sempurna di bedol kasawah. Ciri jalma loba syukurna getol ibadah salatullah. Sing getol ibadahnya bagernya. Urang teh diciptakeun ku Allah tajang ibadah ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tong cara bapa maneh kedul. Kamana jalan kasawarna kadieu ye ka pali selatan. Kamana jalan ka surga kadieu ye ka pangaosan salatullah. Ada yang melongpong jalan ke surga teh pikeun jalma-jalma usuk teh tolab ilmu matakan ada yang sing tolab ilmu kayaknya ya mas santren nya burung tikukur mati tergantung jatuh ke pohon menimpa karang terasa hancur hati dan jantung punya suami direbut orang salatullah. Bapak maneh teh menyanung kees gede uang cekek barang-barang jeung emaknya sholawatan ala yasin. Anak kuda di gunung karang, pohon aren di tanah kosong. Anak muda zaman sekarang, bajunya keren kantongnya kosong. Ulah cara kakak maneh danglan keren duit eueuh. Matakan ngilu tahlilan manakiban, ngilu kori, ngilu mau balik jeung bubaliknya. Menang jomet teh. Salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo salatullah. Di bedak 5 cm ngejo teu becus cekekeun salaki nu kitu mah. Betul kan salaki hayang kawin deui. Ala yasin melak cabehanapeun listrik kaliki di tengah sawah. Loba awewe gawe di pabrik salaki cicing di imah. Kesel yang keureun di pabrik teh. Salatullah ala yasin kahilirkeun eta kagirangkeun anak bogo keur taraweh kaimpikeun eta kagunamkeun gablek mitoha kaimpi pae. Salamullah nang warisan nya salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'adda lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi sayyidina Muhammadin nuril anwar wasilil asrori wa tiryakil agyari wa mibtahi babil yasar wa ala alihil abrari wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qaror amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah ولكن رسول الله tongganeng
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شافعا له يوم القيامة وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين amin ya Allah ya rabbal alamin. Punten ka tukang sonna diperjelasnya mantakan orang doakeun heula tukang son mudah-mudahan tukang son sing asup ka surga jeung sonna beujeun ajaran ieu ya. Gawitan ngaos kirang langkung tabu 10 ibu bapak siap ngaji di jam 12 di jam 1 di jam 2 subhanallah berarti orang di mah ahli ngawadul lain ngawohong ngawadul dina kondisi kula kayaanana make tongkat jeung deui kayaanana Kang Kiai teh nuju laliur itu balidug nuju ka Serang geus atuh neng tong ngobrol neng mah jenial tapi alhamdulillah tiasa rumpaheun ka dieu cenah kunaon eta kiaina make tongkat kula labuh dina motor heeh kana teu nya oge kana yang didoakeun mudah-mudahan sing nasehat deui amin. Dari aktivitas mah berjalane kaya anak-anak ada karasa jadi mubalik mah ece laku capek teu laku keheul. Insyaallah dina dinten enjing simkuring menuju ka daerah kota Bandung. Ti Bandung ka Kuningan, ti Kuningan ka Majalengka, ti Majalengka ka Sumedang, ti Sumedang ka Karawang, karak balik deui ka Sukabumi. Ya kitu sote lamun aya nu ngondang. Nu ngondang mah ngejedog bae di imah. Naon aprak-aprak kan mun batur. Bingah ammar wa tasuta bingan hutaya papadana urahing takdir titiasa dipungkir kada titiasa disilar kahiyang jalmi patema-tema cenuk waktu ningang kana bangsa ti Allah nu makawasa urahing simkuring jauh di jugjug angang di teang di Kabupaten Sukabumi Parungkuda alhamdulillah tiasa rurumpaheun nyumpanan kana pangundangna kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad dongkapna kula ka dieu wasilah diulam ku panitia salah sawiosna nyaeta rai simkuring Kang Ustad Ilham nya kasep ya hakikat kula ka dieu diundang ku Allah Subhanahu wa taala aya maksud cita-cita jeung tujuan datang ka dieu kiai nya aya hiji datangna kula ka dieu sejak ngiyakeun silaturahmi terutama ka sepuh kepada ustad kepada kiai kepada jenengan kepada roman khusus Sayyiduna Al Mukarram guru simkuring ketua MUI anu tadi masihan mau itu jangan ka urang sadayana mudah-mudahan warga masyarakat ieu kampung kula datangna ka dieu silaturahmi kula katampi ku sadayana nu kaduana aya maksud cita-cita jeung tujuan anu sejen datang ka dieu kiai nya aya keneh atuh mudah-mudahan ketika kula balik ngaji di ieu kampung balik ka Sukabumi teh kula sing rebo mawa amal amplok ngajina ge encan punten ca mumun ca emun ca mumun Ceda, celah, ceito, cejuju. Ari amal ibadah teh urang teh awas lain sakadar ngalaksanakeun salat, zakat, puasa, haji, maca Quran, maca shalawat doang. Memang itu pun termasuk kategori amal ibadah. Maaf, seorang qori membacakan ayat suci Al-Quran, seorang mubalik memberikan tausiah mauidhah hasanah asal diimpliki-implikan ku keikhlasan, insyaallah teh bakal jadi amal ibadah.
ibadah. Da kula mah punten jujur bae penting teh perlu amplok toh. Nu penting mah balik mawadu doa duit. Yuk ulang sili doakeun. Mudah-mudahan dengan wasilah pada malam hari ini warga masyarakat di kampung berkumpul memperingati maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan ieu kampung jadi kampung nu tambah barokah. Penghunina sing tambah barokah, arusahana sing tambah barokah, dagang kuli bisnis petani sing tambah barokah, pejabatna sing tambah barokah. Terus ieu keturunan urang sing solih solihah, sing aya nasib penting ayeuna kabeh nu hadir bisa ka Mekah ka Madinah. Balik di Mekah di Madinah bisa ke beli sawah, bisa ke jeriun imah, beli mobil mewah, istri nambah. Aminan Pak, aminan. Begitu, amin ya Allah ya Rabbal. Penata waktu pemindah acara nuku kula dihormati, mudah-mudahan mantana ku Allah dipapari dan panjang umur kelayan barokah. Untung jadi protokol untung naon sababna aya nu ngadoakeun mentakan kudu pada daek di protokol teh. Memang gampang jadi protokol. Maaf Ibu, jadi protokol itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Sekali dua kali mah memang gampangnya kalau mik teh ngadeg-deg neng ngadeg-deg. Kula bareto ngalanyahan kana ceramah Kang Ilham da inget keneh ku sabab ngadeg-deg da inget keneh bareto nyebut pribados jadi pribodas. Kas aja teh obay bang ngadeg-deg wabillahi taepok wal hidayah. Taupek ieu taepok geus bang ngadeg-deg mah. Ieu mah geus profesional. Duka duana nu kula dihormati nyata para alim ulama. Wabil khusus para guru-guru mulia, para ustaz, para kiai, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis taklim di mana wae ayana mung hapunten. Tetiasa diwincik disebatan namina hiji-hijina, tetapi tengirangan asa ta'zim jeung hormat kula ka marantana. Pamudah-mudahan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Ajid. Pamugia para ulama-ulama kami, para ustaz, para kiai kami, para habaib-habaib kami, Allah panjangkan umurnya dalam keadaan barakah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkula pertama rek nanya ke ibu-ibu sabab lolobana nu hadir penting ayeuna ibu-ibu. Kah gitu Sunda mah. Ibu euy. Kos orang Tangerang bae. Bu. Kah kitu pan urang mah masih gede-gede ka Sukabumi nya. Bu. Cinta ka ulama. Cinta ka ustaz ka kiai. Cinta ka para habaib. Sok ngadoakeun tara. Ya Allah, mudah-mudahan anu ngaku osok ngawadulna dihampura dosana ku Allah. Atuh heula. Urang osok ulah sing ngadoakeun ka para alim ulama ka ustad ka kiai terkadang urang ngadoakeun salaki ge tara tapi osok mun ngadoakeun salaki mah osok alhamdulillah berbahagialah bagi suami-suami yang senantiasa didoakan oleh istri-istrinya. Berbahagialah Pak. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, salah satu kunci daripada kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Malah istri anu taat ka Allah, istri anu taat ka Rasulna, istri anu taat ka janten suamina, ketika ngadoa ngabogaan kekuatan secara doana 70 wali. Itu baru satu istri. Sing calengir bapak-bapak. Itu baru satu istri. Lamun dua baraha ibu 140 kekuatan wali. Lamun tilu 210 kekuatan wali. Lamun opat 280 kekuatan wali. Makanya dihimbau untuk bapak-bapak yang sudah mampu dan siap adil, semakin bapak bertambahnya istri, insya Allah bapak-bapak akan semakin banyak pula yang mendoakan. Tenang. Urang tanya heula bapak-bapak anak, Pak setuju? Ning asa sabelah ka belah dia Bapak setuju? Ibu setuju? Kuat katorekan celi aing.
Jai henteu mah henteu we ngan ulah sok nganaha-naha kana aturan Allah da aya coretanana, betul. Jangan suka menentang Allah, bu ulah sok nentang kana aturan Allah yang sudah berlaku tercatat dalam ayat suci Al-Qur'an. Terkadang aneh di Indonesia mah punten Bapak ai poligami nyanung haram halal. Ari nyanung poligami haram halal. Tapi aneh di Indonesia mah ai masalah poligami dipermasalahkeun Ustad Kiai terkadang nyanung dipermasalahkeun ai jelema jinah diararantep eta nu salah mah. Tuh ning apal eta. Bu, ini untuk para aparat-aparat pemerintah yang punya kekuasaan kewenangan, tolonglah jangan urus masalah itu poligami, betul. Datang geus nyata-nyata kayaan halal, yang harus ditindak mah LGBT, betul. Ayeuna LGBT wapunten lalaki bogoh ka lalaki, pedang ngadu pedang. Loba ina lalaki bogoh ka lalaki, pedang ngadu pedang. Makanya ayah isyarat kamari 2 tahun kapangkar anak-anak pegang lato-lato. Apa lato-lato? Siki jeung siki tak tok tak tok tak tok tak tok. Ternyata itu lato-lato adalah isaroh dan singkatan. Apa singkatan daripada lato-lato? Ternyata lato-lato adalah singkatan daripada laki-laki tolol. Itu mending kena poligami daripada kitu mah. Wey, marak di Indonesia sekarang perempuan suka dengan perempuan, awewe bogoh ka awewe, loba di kulam. Martabak ngadu martabak. Makanya maaf, Indonesia dilanda musibah bertubi-tubi, angin puting beliung, tsunami, gempa bumi, longsor, banjir, adanya corona. Maaf, bukan tidak ada rahman dan rahimnya Allah, melainkan manusia itu sendiri yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di Indonesia diponis mayoritas umat Islam, tapi banyak umat Islam tidak menggambarkan akhlak Islam. Takbir. Betul, betul, masya Allah, bu. Terus bukannya salah dari ibu-ibu lah. Ibu hayang asup ke surga, hayang dicandung nak. Mending kena kana neraka. Ibu hayang asup ke surga, hayang mawat nak. Alim danya, arek asup ke surga kumaha ketua MUI itu mawat heula jalan mana? Bu. Nya imung makmung heunya udah saruat neng. Oke buka pamajikan teh mungeun di Canung. Oh aku lagi buka pamajikan mungeun di Canung teh ojo. Kang Ilham sarua. Geus boga anak 5, geus boga pamajikan. Ditanya teh ku kula pamajikan kula ke dieu ke dina kursi ceuk kula teh kieu ke pamajikan. Ibu de kadieu sakedeung aya naon? Lain jadi kieu aya arek naja ka ibu tapi tong adat. Arek ngadat kumaha sayang? Naja ge encan. Aya naon asal rewas aya naon? Lain jadi kieu tapi tong adatnya. Arek ngadat kumaha? Naja ge encan aya naon? Lain jadi kieu lamun aya nyanung gae entong. Heuh gae. Rek hiji, rek 2, rek 3, rek 4 menang lalaki makang kos katanagaan puguh hiji tiis tara kacabak. Oce panceramah wae ka ditu ka dieu. Oce gae entong. Gae. Teu mikir hirup teh. Teu malo. Sakitu suku jangan bisa normal lempang oge. Palebah suku jangan bisa lempang teh palebah eta mah aing cager. Gusti nu agung teu kaop lalaki mah nya teu kaop beunta, teu kaop maju saeutik. Teu ingetkeun keur baratu keur balangsa keur teu boga lieu keur uragap teu aya dari sukem teu sore jadi anu tatangga baraya ayeuna akang gerok sigla mobil mewah duit bertumpuk-tumpuk buruk kabuk bau jauh jadi dia teu saga ka teu saga. Heuh cenah tong ceurik ieu mah sagadara nanya ieu mah gae-gae entong. Gae goblok sekali 2 kali da kitu teh. Geus teh geus ieu mah nyakal nanya aing mah. Oce teh gawe entong. Gawe. Kop aya hayang-hayang teh aing mah. Ngan aya syarat ketentuan anu berlaku lamun aya nyanung. Naon? Wayahna pelebah gilir kanu ngora eta barang tuna.
Atuh mending tong nyanung goblok. Ngejodog bae di imah kitu mah. Ibu di gua blokun eta pantok ngadat Kang Ilham. Ngadat. Teu pamajikan ngadat ibu bari ngomong kieu. Abdi mah alim ka Bandung. Sok sieun ka Sumedang Hilir. Abdi mah Kang Obay alim ni Janung. Sok sieun ditinggal ngiling. Rada hese ngahaleuangna sorangan teu genah. Bu, yang paling terpenting kita doakan suami-suami kita pada sholat 5 waktu, pada tahajud, pada duha dengan doa-doa yang terbaik. Kenapa? Salah satu kunci kesuksesan suami adalah doanya seorang istri. Amin. Tapi doain pula ulama-ulama kita, para ustaz, para kiai kita. Sebab orang teh butuh ka ulama teh butuh. Butuh ka ustaz ka kiai teh butuh. Butuh kabe oge nu bageun nu teu bageun nu beunghad nu miskin bawa rakyat bawa pejabat, yakin kabe bakal butuh ka ustaz ka kiai. Bahkan maaf, jemaah yang hadir pada malam hari ini mungkin kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jemaah pada malam hari ini yang hadir mungkin kita tidak ada apa-apanya di hadapan baginda Rasulullah tanpa jasanya para alim ulama. Kita bisa mengenal Allah dari siapa? Kita bisa mengenal baginda Rasulullah dari siapa? Salah satunya kita bisa tahu tata cara ilmu beribadah, tata cara tahu bermuamalah, ilmu bermuamalah. Ibunya karena ilmu wudu, karena ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, ngelaksanakan ibadah haji, umrohna, ilmu mahdo, goen mahdo, mana nu haram, mana nu halal, mana nu hak, mana nu batil, mana anu dilarang jeung teu dilarang. Urang nyaho ti saha? Yakin jawabna ti para alim ulama nu janten warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Makanya Masya Allah subhanallah ya, ketika orang kehilangan ku sosok seorang ustaz, seorang kiai, itu disebut a'zamul musibah. Lamun urang ditinggalkan maut ku jelema bodoh mah 100 200 teu jadi masalah, tapi ditinggalkan ku hiji kiai kaya anak musibah anu gede. Bahkan disebut lagi a'zamul musibah, musibah anu luar biasa, anu gede. Bahkan maaf ya, mautul alim, mautul alam. Mautul alim, mautul alam, mautna alim ulama mah sarua jeung mautna alam mautna alam dunia. Mautna alim ulama mah sarua jeung pakeuhna alam dunia. Mautna alim ulama mah sarua jeung poekna alam dunia. Mautna alim ulama mah sarua jeung pakeuhna alam dunia. Bahkan laulal ulama fid dunya la sorona sukal bahaim. Toh lamun teu aya alim ulama di alam dunia, toh lamun teu aya alim ulama di kampung, laksana yakin yakin tingkah laku manusia kos sato kayaan, kos hewan kayaan anak cacak masih berenyek loba ustad, loba kiai, pasanten itu tuh di dieu, majlis taklim itu tuh di dieu, geus loba jelema telok salat, telok ngaji, telok zakat, telok puasa. Bener eta teh masih kena ustad kiai nu ngajak ka urang kana jalan bener, kana jalan kasaean. Komo deui lamun geus ulah sieueuh ustad kiai na. Lamun di ieu kampung kakurangan ustad kiai, saha eta teh budak teh deui mareurewas mau. Pak Kades, Pak RT, Pak RW loba kiai di dieu loba. Di ieu kampung loba. Ieu mah kur boga kiai sakampung kudu hiji-hijina. Bakal kumaha riweuh. Naon sababna? Eta kiai karunya bakal loba nunita, bakal genyur awakna. Atuh heueuh gerahayo kompak lohor eta asar oge tahlilan magrib deui pimpin ratiban, isya deui manakiban macam kasurupan carojuh bulan, subuh deui nguruskeun mayit, ngadusan mayit, khutbah Jumat, mencit ekah, asar deui tahlilan magrib deui gering kecapean awakna, muriang awakna, huhe awakna teh manggil Mang Dudung, Dudung gadis agadeng, Mang Dudung soalna teh ngirung, naon wae gadis agadeng, wah muriang mal bisa ngimaman gaya mal bisa ka masjid bejakeun ka jamaah terutama kasih RT hampura gitu ya hajabean ya nu nyaman ya ke masjid adalah lakon teh
ka masjid Mang Dudung. RT karak datang. Assalamualaikum. Dijawab ku Mang Dudung nunggu teh oh nya nah. Anak datang. Aing karak datang. Yang gedeng. Aya naon? Lain teh dung kunaon ieu tinggal berupan magrib becan salat kunaon ieu teh kunaon? Nyaho nek. Imot bani, ini wahani amakna. Wahani nek ring nyanyai maman yang magrib ayeuna. Waktu teh saha jadi anak mungeun nu otang sep nyen anak mungeun. Waktu maneh jadi imam umum dari urang nih, soalnya lagi ngikrung. Si RW tuh si RW, mungun RW oge deh, sarua. Gus gitu kan bingung. RT mung jadi imam, RW mung jadi imam, masyarakat mung jadi cek eta RT jengkel eta RT. Tah karasa bantakan budak teu cukup disakolakeun wungkul. Budak teh pala santrenkeun di samping disakolakeun teh, ieu mah ai pelebah sakolah mah geus alhamdulillah ngalalarti ti SD, SMP, SMA yang keberguruan tinggi sampai punya titel sarjana, sarjono, S1, S2, S nong, S doger, S channel, S kebrok, S mambo, S baku. Tapi pelebah budak bodoh di masalah ilmu agama ditoler-toler we. Matakan pala santenkeun budak teh. Betul. Cek Mang Dudung heueuh. Pan kieu balukarna kayaan anak kursuskeun budak teh ka usah di ka kiai. Sakola penting nya mas santen leuwih penting. Belajar ayeuna kawan kana ka ilmu kaduniaan lebih penting nya belajar ilmu agama lebih penting kayaan anak. Beda pan pelebah kana ilmu kaduniaan mah kurang modal ngajejek sawah, ngajejek kebun, ngalisingkeun motor, ngalisingkeun mobil dipake ngampilaan ilmu dunia. Tapi pelebah budak bodoh ini masalah ilmu agama teu bisa maca Quran acan dah rarabang we. Betul. Ini kumaha nek geus aya cengkel pusing. Magrib ayeuna saya rek nyen undang-undang darurat. Cek eta RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapala wargi sadaya kaum muslimin wabli khusus jemaah magrib anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sauna situasi kondisi kayan wahaji teu damang ku sabab urang boga kiai kur hiji-hijina. Dititah ku itu kieu akhirna kacapean awakna genyur muriang teu tiasa ngimaman dina magrib ayeuna. Itu mung jadi imam, ia mung jadi imam. Akhirnya RT yang terhormat memutuskan bahwa sholat maghrib dina maghrib ayeuna wayahna diliburkan. Tu bangkrut goblok dunia akhirat teh mah. Geus kieu mah geus mulai serak deui salat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mending ngabual aja nih. Bu. Makanya berbahagialah pada malam hari ini kita bisa melihat para sosok, para ustaz, para kiai, para alim ulama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan barakah zahiran wa batinan. Amin. Nukatilu dan nukugula dihormati aparatur pemerintah tikawit RT RW hatan tahiyah ila bapak wilayah hatan tahiyah ila bapak lurah bapak jaro ayah hadir sadayana ayah. Ulah nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala wabil khusus untuk aparatur pemerintah urang nu aya di luang lingkup ieu kampung nu aya di luang lingkup ieu desa mudah-mudahan sing tambah-tambah saloleh amin. Menghadapi pileg urang rek milih caleg, rek milih wakil-wakil rakyat, anggota dewan, terus arek milih presiden. Himbauan untuk para jamaah yang hadir pada malam hari ini warga masyarakat, pilihan boleh berbeda, warna boleh berbeda, tapi awas persatuan harus terjaga. Jangan sampai kita berpecah belah, betul. Satu kali lagi, pilihan boleh berbeda, warna boleh berbeda, tapi persatuan dan kesatuan harus terjaga. Ulah sampai berpecah belah, komodai urang kasebutna umat Islam, betul. Ibu ya ai pelebah RT RW mah da yakin kaya anak saloleh amin. Aya calon dewan aya hadir aya. Pak aya. Teu aya teu aya. Aya teu aya ieu teh. Sawaye boga niatan anu hade anggota-anggota dewan mudah-mudahan dikabul ku Allah amin. Ya ngan awas pikeun calon-calon anggota dewan ulah keur harayangna wung. Wongko teu saeutik wa Pak Kades buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa. Jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Pak Kades kuas ngarti tepuk tangan. Ulah sampai kieu nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu sebeuh-sebeuh nu lapar-lapar.
Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, mararat bikin mararat, dilaluhur makin makmur. Pekan tersetik lisik-lisik neon-neon tai kuda di kadutan. Masyarakat ketika laparan mata naon-naon asal beteng bapak di luhur ngagalendutan. Sukarti lah. Tapi yakin saya yakin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades masaloleh amin. Mudah-mudahan ya sadayana RT RW Bapak Kades Bapak Sekdes ya Allah ketua MUI deh ya. Mudah-mudahan tambah-tambah saloleh amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kades abdi rokona sampun nami ya. Pan didoakeun. Bu nu kaupatan nu kula dihormati segenap lapisan masyarakat, kepanitiaan acara penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul pada malam hari ini rasa cinta mahabbah na kakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wasilah cukang lantaran turun hujan rahmatna Allah amin. Turun hujan kabarokahan ka ieu kampung amin. Sasireun sabeunyereun anu dikorbankeun dina peuting ayeuna da kikian teh butuh pengorbanan betul. Tidak sedikit uang jadi korbankan benar. Terjadi masalah kiai rek biak puluhan juta sugan terjadi masalah penting ayeuna kaya anak terjadi masalah geus ngajilikeun adat kebiasaan orang di mengeluarkan duit loba pikeun buludan terjadi masalah. Sama saya yakin kami badana bubar memperingati Maulid Kangjeng Rasul, yakin kampung kami, usaha kami, warga kami bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kok kitu napa mudah-mudahan sasireun sameunyereun anu dikorbankeun dina peuting ayeuna boharta boharti tanaga tanagi cai cau cuwe kupa kopi rangindang rangning daprak dapro sate soto kuah kue kuba jeung kopina sing tambah diberkahkeun ku Allah. Yakin teu harta banda nu diinvestasikeun di jalan Allah bakal tambah barokah yakin. Duit anu ditasarufkeun di jalan Allah bakal tambah barokah yakin. Duit anu dimangpaatkeun di jalan Allah bakal tambah barokah yakin. Duit dipakai ke masjid, madrasah, pondok pesantren, bayi taklim, nyantun yatim, pakai muludan dipakai rajaban yakin bakal tambah barokah yakin. Ini langsung pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika harta ulang duit ulang hayang ditambah diberkahkeun ku Allah, mangka investasikan sodakohkeun di jalan Allah. La yang kusumalun bisadaqatin bal yadad, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan, bal yadad balik akan bertambah keberkahannya. Teu cukup ku amin, kudu sarodakoh. Bu aya nu rugi, aya nu rugi. Awas, nu rugi mah jelema beunghar tapi koret. Aya di jelema beunghar koret. Mana jelemana? Rugi jelema beunghar koret mah. Naon rugi na hiji jelema beunghar koret mah dibenci ku Allah, dibenci ku Kangjeng Rasul, dibenci ku makhlukna Allah, haram masuk kana surgana Allah. Bahkan kejaga jelema beunghar bari koret mah dihijikeun ge ku Allah jeung si Qarun. Kullu qaliyin la yang tapi umpi malihi bahwa kornun sawa. Mulai itu genah deh bos mal kokorian mal oke korinyaan we ketua MUI aduh sono alhamdulillah bapangi nyampurkeun atuh kali itu tadi ngadu bako di tumadan. Bu setiap jalma beunghar mah beunghar duitna bertumpuk-tumpuk masna berbungkal-bung di juru bro di pantong alaya di tengah imas si jamlang di kanang si jamlong di kolong reaketan lubak libuk laba-labokeun di luhur bakakak di handap bakeko. Tapi terek ngamangpaatkeun harta banda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beunghar mah beunghar tapi koret. Sok ngantep dulur, tatangga, kasusahan, kalaparan, fakir miskin, budak yatim, bahwa kornun sawa, maka jelema beunghar koret seperti kitu pangkatna sarua jeung si Qarun, bahkan kejaga ku Allah bakal hijikeun ge jeung si Qarun. Jempling we. Bu Pak, awas ulah ngantep turut tatangga kasusahan kalaparan pagi ini miskin budak ya. Sabab Kangjeng Rasul benci
ka umatna ketika mampu ayeuna nulungan tapi kayanana ibu cicing bae aya tatangga kasusahan kalaparan fakir miskin budak yatim bahkan maaf aya salah sahiji kayaanana amalan anu eta amalan istimewana bo bisa ngancurkeun kana dosa-dosa nu leutik naon nulungan ngancurkeun kabingung batur ngancurkeun kabingung batur contoh datang ka imah assalamualaikum Waalaikumsalam pening mana iro aya naon tumben datang ka dieu ka Wahaji Wah Haji hampuranya Sarebu bebendu salah sadulu ka hampura dunia akhirat Wah Haji bili bisi tinggal laku paripola ucapan kaya anana tes bagolos jeung mamanan Wah Haji hampura dunia akhirat bisi aya dosa kaya dohir wahid nya Haji diampura ku Haji aya naon uing tes minta izin kalau jadi salaki teh salaki uing gering Wah Haji kunaon bisul biasa panyakit biasa eta mah panyakit baheula Wah Haji bisulna ieu mah salapan tina suku katuhu dua na suku kenca dua kaya anak dina punuk beran dua nu paling ekstrim eta di hareup hiji muriang awak kena Wah Haji hoyong ka dokter Wah Haji aya acis teu aya listrik pareum beas beak kaya anak budak hayang jararajan sedih Wah Haji sing sabar eta suara motor irahe keureuna sing sabar hujan gaya halodona halodo ge aya hujan da kitu ngaran duit mah keur aya keur eueuh-eueuh muhun Wah Haji kahartos pisan genyunkeun tulung ka ditu ka dieu ka aya teu aya nu nulungan Wah Haji mugi-mugi Wah Haji ngawasilan tulung ka abdi butuh pisan baraha butuhna 3 juta henteu teu loba teuing ibuna coba nyokot duit 3 juta tapi ulah nu gebokan ulah muhun bapana ibu dicokot duit 3 juta tah duit 3 juta bawa salaki maneh ka rumah sakit ya meuli beas meuli token sing sabar manehnya muhun Wah Haji ketampi dunia akhirat Wah Haji bunga kaya bunga kacita kabunga eta nu ngancurkeun dosa laleutikna Wah Haji tak urang ge kitu mun hayang diancurkeun dosa teh tulungan kabingung batur kayak pecahkeun kabingung batur ngan buburu we lamun nginjem geus aya duit buburu bayar pon ari ieu mah ari nginjem kos meong ari ditagi kos macan benar mantakan teu saeutik umatna Kangjeng Rasul bangkrut di hadapan Allah aya salah saeji umatna Kangjeng Rasul bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala saha umatna Kangjeng Rasul ketika boga hutang tapi geus aya duit tapi tara daek mayar hutang cocok saya teh si ibu cocok hanyakal urang hanyakal hadir muludan asa kabentar urang mah da urang mah tara mayar hutang tong sieun ece mulai isukan aya duit buburu bayar udah memang wegah pan ka ilham duh hawana wegah mayar hutang teh duh memang kumaha geus aya oge lah si eta mah da bager ieu isukan deui we kitu Bu kita di Mahkamah Agung lilis pan may buka hutang di alam dunia ka urang 300.000 mana buka hutang ka urang 300.000 urang mah inget keneh kenai bebas urang mah bebas ngan ganjaran maca Al-Qur'an maneh jang urang saware baik digitukeun Bu mantakan bayar hutang mudah-mudahan ku kaagungan penting ayeuna urang memperingati Maulid Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu barokah hutang mudah-mudahan sing lah lunas kaciri amin lagi kenceng dah kaciri boga hutang Bu udah Pak Kades kabeh boga hutang pasek desnya winge sarua boga hutang teh komo keur kabangun mah ngabangun keur kabangun 2 lantai tah isukan teh ka material mayar hutang ngan nyoba pan ngaji heula penting ayeuna
Tekan sing gede we ngamplokan anak aing. Bu, mudah-mudahan urang dipaparidan ku Allah sing balaleung bari berehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebab punten berehan teh termasuk salah satu akhlak mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul mah terang ngantap kaduru katatangga kasusahan kalaparan pergi miskin budak yatim. Ya urang ge kudu seperti kitu insya Allah ulah karor. Ulah kaloret sabab jelema koret mah dibenci ku Allah, dibenci ku Kanjeng Rasul, dibenci ku makhluk Allah, haram masuk kana surga Allah, bahkan kejaga ku Allah bakal hiji kana ge jeung si korun. Yuk urang ngaji langsung supaya teh beres. Malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia. Kunaon ieu tempat jadi mulia? Ieu tempat jadi mulia bahkan hadir penting ayeuna kabeh bakal menang kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabab penting ayeuna urang keur memperingati miagung kana kelahiran manusia yang paling mulia, kelahiran nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi, kelahiran rasul yang paling agung di antara rasul 313. Siapakah yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini? Saha nu diagungkeun ku urang dengan cara memperingati kelahirannya? Tiada lain dan tiada bukan idola kita semua, tumpuan harapan kita semua yang kita bakal nanti-nantikan syafaatul uzmanya habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul. Salawatullah alaika ya Nabi. Salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Salam ya Rasul ya Habib. Salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Yakin seyakin-yakinnya jemaah yang hadir pada malam hari ini semuanya pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab datangna ka dieu ka ieu tempat atas dasar rasa cinta na mahabbah na urang ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau. Apa kata beliau? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintaiku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ada orang tersebut akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk kategori yang disabdakan oleh beliau pula, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajalah memenuhi cinta ka kami, sing sajalah memenuhi agung kana kelahiran kami, mi agung kana kelahiran kami saur Kangjeng Rasul, mangka aya kami bakal nyapaatan kata jalma ke di poe kiamah. Sedang mudah-mudahan orang termasuk kategori anu sabdakeun ku Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahruju minad dunya illa bil iman. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang tersebut Allah takkan keluarkan dari muka bumi ini, maka orang tersebut Allah takkan dulu matikan sebelum matinya membawa keimanan. Jadi jelas umatnya Rasulullah yang mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah matinya akan membawa keimanan. Amin. Sedangkan tamamu nikmat mautul iman wal Islam, nikmat tu paling sampurna anu dipastikan ku Allah teh dulur, ternyata lain duit anu bertumpuk-tumpuk, mas anu berbungkal-bungkal, tetapi nikmat yang paling sempurna yang diberikan oleh Allah
ketika kita mati wafat meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Rakyat pejabat benghar miskin isukan bageto maut membawa iman jeung Islam berarti mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasaan nikmat tu sampurna teh loba duit teh ibu-ibu manya. Pada ibu lain nikmat tu sampurna teh nikmat maut mawa iman jeung Islam. Iroh betapa sempurna eta mah keluarga teh tingali salakina meni jangkung badag jaba kasep kaya anak-anak. Wih, mobilna mewah, gedongna megah kaya anak. Deuh lamun urang jadi janda daek da. Ibu. Jeung deui nikmat teh awas lain kul boga duit wungkul. Memang nikmat boga duit oge lamun bisa nasrugkeun eta duit ngamanfaatkeun eta duit di jalan Allah. Da urang teh butuh duit teh butuh. Ayo ibu kaya anak-anak nyumbang masjid make duit, nyumbang madrasah rek muludan rek rajaban nyantunyan yatim hayang umroh ngabayakeun mitoha ngabayakeun pamajikan. Bener ce meuli sajadah make mukena masantenkeun budak nyakolakeun budak make duit ya nikmat kayaan ngan nikmat teh punten lain boga duit wungkul awas nikmat teh loba bahkan teu kahitung wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun sakira-kirana urang ngitung kana jumlah nikmat anu dipasikeun ku Allah la tuhsuha payah moal bisa ngitungna. Contoh ibu bisa ningali nikmat, bisa ningali nikmat, bisa ngarungu nikmat, bisa ngadenge nikmat, badan sehat nikmat, nikmat gede ibu. Da moal datang ka dieu lamun awak teu sehat mah bener teu? Lain boga duit unggul, mata kan si murid nanya ka ibu-ibu ya. Bu. Pilihnya milih mending kene awak sehat teu boga duit mending kene boga duit awak teu sehat. Mending kene awak sehat teu boga duit. Naon sababna duit mah isukan pageto bisa diteangan wasilah awak sehat bener. Ibu kene ibu mending kene boga gelang teu boga leungeun mending kene boga leungeun teu boga gelang. Sok ka ibu deui lah kena da lolobana jemaah ibu-ibu. Mending kene boga beheung teu boga kalung mending kene boga kalung teu boga beheung. Bu, ieu jelema beunghar mah punten ibu. Bisa dahar jeung makanan anu enak-enak, makanan lezat-lezat mun mahal bisa kabeuli bener teu? Rek dahar jeung sate, jeung soto, hamburger, pizza, kaya anak bisa kabeuli. Bahkan makan di restoran termahal opatan mah 7 juta bisa kabeuli. Sabab boga do efek teh isuk-isuk asup ka dokter. Cek dokter, ibu yang terhormat, sesudah dicek dan ditelusuri dengan wow, ternyata hasil forensik membuktikan bahwa ibu, masya Allah subhanallah, hasil cek membuktikan gula darah ibu mengental, terus kolesterol tinggi dan asam urat meningkat. Jadi mulai besok ibu dianjurkan gak boleh makan yang enak-enak ya bu ya. Wayahna mulai hari Jumat jam 8 ibu disarankan untuk mengkonsumsi bakatul. Huut itu meneng kena urang awak sehat bener teu cek? Awak sehat mah deuh cek dahar jeung naon ge kalimat bener teu? Beasna Pak Kades Pak Sekdes anu 10.500 da beas 8.000 aing mah beasna 10.500 atau 11.000 laukna lauk teri samalna sama tarasi dicoel ku jengkol ngora da ngalimet eta pamajikan salaki jeung anak teh da punten ibu eta mitoha liwat kuat teu kadeuleu pas ku nikmat komo bapak-bapak mah duh dulu turab ngaluarkeun rokok coklat sabatang
di dagur ku dalam coklat sabatang ngan nikmat di dunia mah aya tungtungna daharna 15 menit muncutna 30 menit iya jelema beungan mah bisa meuli kalung 200 gram kabeli bo emas 200 gram 300 gram bisa kabeli tapi cek dokter ibu tidak boleh pakai emas-emasan sebab kalau terkena kulit ibu bisa menyebabkan iritasi kulit yang sangat fatal. Kulit ibu bisa meleleh permanen. Atau menikahnya urang 1 gram 2 gram menentu. Ngan ai kahayang maka bege gitu. Awak sehat, duit loba. Gelang boga leungeun, boga beheung aya kongkorong. Mudah-mudahan penting ayeuna ibu kuda raek halaladir nya memperingati ngagungkeun kana kahiran Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari ibu sing loba duit, sing baroga gelang, sing baroga kongkorong. Kaciri pa hayangna teh amin geus kenceng. Bentakan doakeun salakina doakeun salaki teh lain teh hayang ngabungahkeun ka ibu teh. Teu hayang ngabungahkeun ibu. Heuh da kumaha atuh pan hujan ge aya halodona hujan halodo ge hujan. Hujana ulang teh kudu sobar ketika teu ayana ulah ngakal kalau jadi salaki ieu mah pan loba ieu mah ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang anu kitu mun salaki loba duit ka salaki cuat cewit bari gutak takbirit nyingseunaan anak beurit mun salaki kantongna kosong ka salaki wong di dapur meuni trang-treng trong sirah budak lebih ka jenong dong keripit ahai tulang bawang salaki tegableg duit kasalaki ngajak perang ada uang abang sayang tada uang abang ditendang ada uang abang ya tada uang abang payah aya kitu di aya mana awena mana moal wadi mah moal aya dong ngaku moal bo bapak punten Kang Ilhamnya Kang Ilham, Ketua MUI, Pak Ustadz Pak Kiai, ulang teban banting tulang nengan duit teh jang saha tuh. Jang pamajikan jangan anak urang teh. Oh, nyakolakeun budak, masantieunkeun budak, hayang sodaqot ya sagarupana terutama jang pamajikan jeung anak. Pan heueuh urang teh bilang penting teh pan memperjuangkeun eta beureun bungkus kulit si pejit jeung sarang kasirit. Cicing sak neng menikah sarare dah mana mah sarare moal ngalati moal sare seri bari era bu ibu oh jangan duit payu aya kieu pancan balik ning ka imah heuh can kokor podcast incan sedak-sedak jangan menang amplok geus neng tong ngobrol atuh ganeng ngan yang duit teh aya cara masing-masing aya cara masing-masing aya carana jangan duit teh kuli tani bisnis dagang jadi pejabat itu jadi masalah setiap renungan kesang Pak punten setiap renungan kesang anu kaluar dina badan bapak ngajadikeun kiparat bikin dosa bapak jeung keluarga bapak bahkan bapak dibasian pangkat ku Allah wal kasbi minal halali karimullah kasab dina neangan duit anu halal teh dimuliakeun ku Allah subhanahu wa taala. Cukup ku amin kudu arusaha tuh amin usaha untuk naik keluar ti imah salangkah 2 langkah keluar ti imah niatan nawatul kasbi lillahi ta niat kaula kasab karena Allah ta'ala hasil teu hasil asal ayeuna ikhtiarna dimaksimalkeun nya ibu aya cara masing-masing aya anu carana ku suku aya Kang Ilham cara ku suku neangan duit pemain bola aya wae Kang Ilham anu can genyur awakna can menang duit petinju aya wae nu eksim ka nu eksim mah Kang Ilham lamun can aya nu ngising can menang duit penjaga WC budakna isuk-isuk hayang jajan bapak minta jajan aduh ceng can menang duit poe ayeuna can aya nu ngising matakan siang ngadua sing husu mudah-mudahan poe ayeuna sing loba jelema nyarere beuteung capek ibu dengan duit matakan bagiakeun salah kita bagya balik di mana wae bagiakeun ku urang nya ibu salaki datang Assalamualaikum Waalaikumsalam sayang dah pulang
Aing geus balik. Gimana sayang, maculnya sukses? Macul sukses goblok. Udah punten Kang Ilham. Macul ge teu belajar macul, lamun macul bener salah bae. Lamun teu belajar mah hese macul ge. Kula bareto ku di pasanten, kula macul nya titah macul ku ieu ku abah di sawah. Eta gurahal teu pada rugu kitu tuh. Lalu carekan dia macana salah. Macul ge hese teu belajar mah. Sayang sukses maculnya. Alhamdulillah. Aduh sayang menikah capek gitu katingan koprot kesang ya Allah Gusti aku disusutan ku urang teh ibu keringatan teh kitu ka salaki teh gabrug atuh sayang sini salakina ngahulang nah udah pemajikan aing biasana kita rakieu pipi kiri terang jenong eta salakina ketua MUI wala Yahya wala Yamut teu hirup teu paeh lain pamajikan aing kunaon we ngabina rumah tangga aing 28 tahun asa kakarak aing diciuman di galemohan ku pamajikan aya naon ieu sok sieun ciciren ya Allah sok sieun ponok umurna pamajikan teh mudah-mudahan ya Allah sing dipanjangkeun umur aing nya ka pamajikan teh aya naon cium ka aing gubrak gabrug ka aing aya naon Kang aya naon kunaon ngulang-ulang kunaon ain seteh urang teh ngabina rumah tangga teh berapa tahun kurang leuwih 27 28 tahun lah ain seteh asa kakarak aing balik di sawah di gabrug ku jadi ciuman di galemohan sakitu aing kuat bobolokot ku naon ku leutak teu gaul urang teh kamari teh mingonan urang teh kan balik muludan teh urang teh keur ngarenovasi akhlak memperbaiki akhlak urang teh keur belajar menjadi sosok Fatimah akhir zaman Aisyah akhir zaman Khadijah akhir zaman naon kieu kamari teh urang teh ngaji ka Pak Ustad lamun salaki di mana bae balik cenah balik di sawah di kebon di kantor pek urang teh galemohan cium sabab cenah padilah kautamaanana Kang naon sakali nyium Kang eta ganjaranana sarua jeung nyium Haji Ahmad edan sia mah we sugan teh aya naon Haji Ahmad Hajar Aswad sia nya eta Kang saur ketua ibu itu cenah Hajar Aswad ai hajar teh cenah batu ai aswad teh hideung jadi batu hideung da akang mah pantes disebut Hajar Aswad oge balik di sawah menikah hideung kecerokan salaki teh walaupun cuma air putih suguhkeun icai ka salaki ketika balik di mana wae rek diinum teu diinum aya padilah kautamana ge aya hiji awewe sok daek nyuguhan ka salakina tanpa dipentah heula rek diinum teu diinum ganjaranana sarua jeung 3 kali tamat khotam Al-Qur'an. Masya Allah suguhkeun nganyuguhanana ke make nyuguhanana make akhlak walaupun cuman air putih nyuguhanana make akhlak akang mangga dieueut sayang capek meureunna ibu ketika diragot bismillahirrahmanirrahim ibu punten akan berasa air putih itu lebih manis daripada madu ataupun susu tapi ketika nu disuguhkeun ayeuna naon sirup etawa naon etawa ayeuna susu tapi nyuguhanana teu make akhlak ieu mah kasalaki ngan susu peuting ngagenyol nyusu beurang nyusu ketika lek diinum akan lebih pahit daripada jahanam betul awas ibunya mulai isukan tah suguhkeun cai teh tong kapalang jeung galon-galonna lain hampuranya kiainya hampura aja heuda bingung aya mah ngaji teh ketua MUI nya geus lumrah aya mah ka ditu ka dieu da sebenarnya maaf hitungan mubalig mah kabeh oge ngaji teh hayang serius didengekeun hitungan mubalig mah kabeh kitu serius hayang ngaji teh pek didengekeun ngan ayeuna mah kitu geus akhir zaman beureun ku kayan ayeuna jadi tuntunan terkadang jadi tontonan jadi tuntunan terkadang lamun manggil mubalig jauh-jauh hari bari mahal deui
terkadang ngaji serius bubar ayeuna mah. Terkadang disalahkan panitia Kang. Naon cara mau balik gitu mending anginan. Berak mau balik di kitu mah di berak loba mingonan bae loba cenah mingonan cenah mana teh mingonan. Ngaji serius teh mingonan. Atuh memang heueuh tapi nya Pak Ketua MU-nya. Aya wae eta teh aya wae. Urang mah sakedeung nya rek kacai heula. Ibu rek kacai heula sakedeung teh nya kacai heula sakedeung. Hiji dua kacai teu balik deui. Ieu jemaah kamat leuwih jurig sugan. Jadi eta mah disebut anak ketua MUI nu kitu mah disebut jemaah bersatu. Jemaah bersatu beak bubar. Tapi awas ibu tetep ngaji teu cukup kulucu wungkul korame wungkul tetapi kitu aya babaeunan. Tah kitu kasalaki teh nya. Praktekeun nya. Praktekeun. Geus atuh tong ngobrol neng henteu. Mending kena sare maneh mah lieur. Calon mubalighah itu calon mubalighah. Mudah-mudahan ya aranjeunkeun bala santren keur nyuksuk jarur kana pitutul rasul ngemban ajaran pangeran nampi data papetah agama tolab ilmu ngaranna sing meunang ilmu nu manfaat. Ilmu anu barokah sing istiqomah dina ke deleg agama hak ahli sunnah wal jamaah ulah ahli sunnah wal gagabah ayo ahli sunnah wal gagabah kamaripan diajak etun Panji Gumilang ahli sunnah wal gagabah eta mah Panji Gumilang mah geus perhatikeun deui ka dia perhatikeun kasep teu doraka lamun teu nyebut kasep sabab ceuk inungna pangkasepna Bu ini malam nawan sare sate barudak sare mual kaharti ku maneh mah sebab ige ibadah. Bu ini malam Jumaah asongkeun diri urang teh ka salaki asong teh bari teh Kang barade yeuh gitu. Aya padilah keutamaan kiai aya. Tapi era paradah kiai sok era kaya anana heueuh padahal ibadah ibu eta teh padilah keutamaan gede deui. Era kiai atuh isarau heula kumaha? Kang daun. Ayeuna malam naon? Malam Jumaah. Urang gelis teu? Gelis. Seksi teu? Seksi. Sareungit teu? Sareungit. Aya daun. Budak geus tadi belas sare geus diberi obat tidur ku urang. Spray ganti ku spray ku beureum geus disemprot ku urang seungit make baygon. Mama cucunguk teh. Salaki teh nya salat daek ngaji getol ngan bego dipiara keneh. Teu ngarti. Heuh naon teh? Lain penting ayeuna dipake mah ku Akang. Daripada orang dipacok kotok. Saya nawaran kain. Bu awewe sok rek nawaran ka salakina. Rek dipake teu dipake ganjaranana sarua jeung ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Bu awewe nu sok rek nawaran ka salakina eta ganjaranana sarua jeung ngalaksanakeun umroh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Balik. Bu, ngan aya syarat dangdan heula sing pantes dibedak dipieun make seseungit. Seungitan sabab salaki bakal bunga. Cicing, urang tanya salaki ibu. Pak. Mun tiis ngajeng bapak mah kos kulkas. Pak, ketika pamajikan urang malam Jumaah nawaran dina kayan gelis seksi dibedak dilipan make sesengitan bapak bunga teu Pak? Hayang teu pamajikan urang katingali gelis modalan. Ternyata terdeteksi sudah pada malam hari ini bahwa yang tepuk tangan tara di modalan. Iyalah cantik itu butuh modal bu, betul. Pamajikan yang gulis pemilikan bedak pipa 1.500.
Pangmalikeun atuh bedak pangmahala minyak wangi pangmahala benar. Pan malam Jumat dipake Kang Ilham dipake eta minyak wangi untuk kebahagiaan suamiku yang tercinta Mas Tatang. Semprotkeun kana ketiak. Terakhir beakeun sabotol mabok salakina. Mudah-mudahan Ibu. Ampunnya Kiai. Mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang solihah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut terus sekelomit lah tentang keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikandung oleh ibunya 9 bulan, dikandung Kang Rasul 8 sasi, wala adza wala thiqala, teu aya pilara, teu aya kaabotan, teu aya kasakit. Makan eta Siti Aminah ketika mengandung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikin gelis campenik endah kawani-wani kaceluk kaun-aun kawancara kajapria 8 bulan dikandung ibu teu aya karana kasakit, hampang we. Jeung deui rata we patuangan Siti Aminah teh sabab nu dikandungna nurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang, ai urang mah 8 bulan bikin gede aumnya. Sabulan 2 bulan can kaciri sote 8 bulan mah bikin bureut. Terkadang awak di lawang patok betul si buruan. Nyagir salah, nang kuban salah, nang kalakos helikopter parkir. Loba karasa deui urang makayan ketika ngandung teh bener teh wa. Sagedeung kabidan spesialis ahli kandungan, ahli gizi, aya buah penyakit O teh bade tama O. Kunaon teh Sarmina? Teuing atuh teu geunah ieu teh beuteung teh tisuk meliuk ka sore bodah hayang hidup. Kunaon? Kosna teh maneh mah akibat naon? Akibat bobo tidak pakai celana. Ayo ke bidan. Loba karasa. Salah satu keistimewaan baginda Rasulullah ketika dikandung oleh ibunya. 1 bulan Siti Aminah mimpi didatangi Nabi Adam alaihi salam, 2 bulan Nabi Idris, 3 bulan Nabi Nuh, 4 bulan Nabi Ibrahim, 5 bulan Nabi Ismail, 6 bulan Nabi Musa, 7 bulan Nabi Daud, 8 bulan Nabi Sulaiman, 9 bulan Rasulullah ketika dikandung oleh ibunya. Ibunya mimpi didatangi Nabi Isa alaihi salam. Ari urang ibu ketika ngandung umatna sok aya nu ngadatangan tara. Oh sok nganu datangna lain nabi lain wali, tapi sabulan nu datang teh tukang kiridit, 2 bulan tukang jeblug, 3 bulan tukang rantang, 4 bulan yang datang paling menyeramkan siapa? Bang Emok. Ada Bang Emok? Ini ada remok gitu nih tadim teh kadita. Mengambil sumpah. Kami berjanji kalau kami tidak menepati janji maka taruhannya suami kami mati. Goblok. Bo, Masya Allah 8 bulan kaya anak Kang Rasul lahir. Diturunkan 2 paraji cek sakawatiru paraji nyata Siti Asyah jeung Siti Maryam turun nabreg alam dunia ribuan malaikat, jutaan malaikat, miliaran malaikat, bahkan teu kahitung eta jumlahna. Alam langit alam bumi satu hewan tatangkalan babatuan bunga kurek rahina sayyidul wujud sayyidul anbiya sayyidul mursalin sayyidul makhluqat habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad. 12 Rabiul Awal Kangjeng Rasulullah kira ke alam dunia. Napakeun 2 dampal panangan socat ka langit, socat lir disipatan paratot disepitan dijauhkeun ti lareugeut jeung keulih ka kebur mancur kayaanana. Kangjeng Rasul napakeun 2 dampal panangan socat tengah ka langit ngaos lapan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi buqata wa asil. Bu aya orok seperti kitu sugan umatna guru budak alam dunia teh ibu. Ulah sikitunya. Lamun aya orok karena guru budak alam dunia bari kitu ka bapana. Wah jager.
Ieu mah istimewa Kangjeng Rasul mah. Keun nya eta mah sok diterangkeun ku para ustad, ku para kiai, ku para ajengan nya dina naon dina mingguanan tentang masalah maulidna Kangjeng Rasul. Urang terangkeun masalah kelahiran urang supaya urang ningkatkeun rasa takdim mahabbah urang kanu jadi ibu jeung arama bapak urang. Ya. Gitu sabab urang kaluar kabeh lain tina kayu, lain kaluar tina batu, tapi wasilah kabeh kaluar tina rahim nu jadi inung urang. Kumaha inung urang ketika ngalahirkeun urang? 8 bulan kerasa kandungan inung urang bareto menit anu paciwit-ciwit zaman anu pantai antai peuneun peteletre pedang toya karingrang petilu toya cicing susul ku minu patungu-tungu sumping bulan pinuku pangarapan cunduk waktu yang kana mangsa lalu maka wasa takdir teu tiasa dipungkir kada teu tiasa disinglar ngacerit maratan langit kosiak maratan mega pangrawit kaduan dirangkul adu Gusti ampun sorana serak teu bisa ngadalang ibu ngajuru nyeri maaf ibu nyeri keneh disunatan maaf nyeri keneh disunatan kula kapok teu hayang-hayang deui ibu kula disunatan kursa kali-kalina kapok nyeri teu hayang-hayang deui ari ibu mangomong nyeri ibu ngajuru nyeri ngalahirkeun nyeri kiai nyeri pak ustad ai ngomong nyeri tiap tahun kereuneuh deui nyeri neng ketika ngalahirkan neng teh asli nyeri sekian kasakit dihijikeun ku Allah darah ngocor saraf kaganggu saraf inung urang teh kaganggu bahkan nu jadi taruhana ge nyawa kayaanana mantakan diponis maut syahid seorang istri ahli ibadah ngalahirkeun nepi ka mautna ge maut syahid hoyong ibu tapi ketika ditanya awas neng awas ketika ditanya ibu urang umi ngalahirkan nyeri sayang tapi ayah anu leuwih nyeri tibatan ngalahirkan umi ayah naon ketika dibentak seorang ibu oleh anaknya ketika disakiti seorang ibu oleh anaknya itu nyerina leuwih aina naon leuwih nyeri daripada ngalahirkan jadi dinyerikeun kuno jadi anak teh nyerina leuwih nyeri tinimang ngalahirkeun kuyang tai kuyang kiih kuyang getih ngalaman kayaanana Gusti nu agungnya anak kalau jadi anak ditatap diusap diasah diasih diasuh eta nu jadi anak mantakan ibu mah dipasian derajat teh 3 ku Allah Subhanahu wa taala bapa mah hiji inung bisa nguruskeun 10 anak istimewana tapi hiji anak belum tentu bisa nguruskeun hiji inung matakan awas teu meunang doraka kanu jadi inung terutama inung moal kapulangkeun sabab jasa anu jadi inung hiji anu moal bisa kapulangkeun teh jasa anu inung teh keringat anu kaluar dina badan inung urang ketika ngaheujeunkeun urang nu kadua air ketuban anu pecah ketika ngalahirkeun urang nu katiduna moal kabayar jasa anu jadi inung teh nyaeta naon darah anu ngocor ketika ngalahirkeun urang nu kaopatna air susu anu dikenyot ku urang moal kapulangkeun jasana tong kapalang dipanggieunkeun gedong eta inung tina emas berlian kayan hayang mulangkeun jasa anu jadi inung moal kapulangkeun digandong eta inung di ieu kampung nepi ka negara Mekah di negara Mekah kayaan balik deui ka ieu kampung tanpa pakai transportasi udara lautan ataupun darat lempang eta mah digandong nepi ka dobol tongong nu jadi anak moal kapulangkeun kumaha tu cenah kiai ungahkeun ceng bungahkeun dulur eta inung bapak ku tingkah laku paripola ucapan kudu saleuyu jeung aturan Allah anjuran Kangjeng Rasul teu meunang durhaka teu meunang ngajrikeun kanu jadi inung jeung bapak naon sababna dorakana kanu jadi inung jeung bapak ulah sike di akhirat diturunkeun siksaan ku Allah Subhanahu wa taala di dunia keneh anak anu bedegong culangu cacalutat ngajrikeun kanu jadi inung jeung bapana bakal dikontanan siksaanna ku Allah Subhanahu wa taala mana salah sahijina hiji anak anu bedegong culangung kanu jadi inung jeung bapana bakal dikeluh kesahkeun hatena moal aya ketenangan nu kaduana berkah kahirupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala sedengkeun ayeuna mah loba anak terkadang beunghar inung dijadikeun babu anak beunghar inung dijadikeun kekeset tong kapalang
tong kapalang lamun didi ayah hiji anak unung-unungan ku ilmu jembar ku pangarti penting dipake tahajud pedang dipake duha salat sunat ribuan rakaat sedekah ratusan juta umroh nake bulak balik tapi sok nganyelikeun kanu jadi inung jeung bapana maaf surga nutup lain bagi anak-anak jempling sieun buburu menta hampura bu terkadang kaya anak loba anak terkadang inung kering diputer dadang urang mah teu sanggup umi di urang teh teu sanggup utah-utahan wae sateo geus urang mah daek ngagaji 8 juta sabulan dililis teu sanggupeun umi teh dengan kih didinya ngising didinya padahal mah bareto ditatap diusap diasuh diobehan dicecewokan bener kaya anak-anak bu ketika aina pilek kayak pilek kurang inget kene kula pilek bareto disedot eta ku inung balas kunyaahna eta leho disedot mah coba kolot aya kolot di aya teu ketika sales mah disedot ku anakna lehona inung tungkun rahayu bapatang kana darajat munyulah ka gunung tapi munyung kudu ka inung muja brata ulah ka sagara tapi muja kudu ka bapa sabab inung anu ngandung bapa anu ngayuga sabab inung teh anu melenungnya bapa anu ngom bo bahkan ingatnya pidauh Roma Irama wa qala Roma Irama pidang dutihi rawahu soneta grup selamat mendengarkan kata Bung Roma hai manusia hoi hoi atas itu nyambung maneh-maneh ngasih mah hormati ibumu yang melahirkan dan yang membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya geus amal teruskan sakitu bo urang manya loba ngadoja loba nyiksa terkadang jam 1 penting jam 2 penting urang manya loba hudang seorang ibu anu nyaah kanu jadi anakna aden ninggugah bageun ning opon ada teh opon ngompol mekang Ilham opon teh ngompol ya Allah menikah cipluk ya aden teh dasar imah anak teh ngadoja we ngan ngajodak mah teh tunu bageut tunu ya Allah capek mah teh dasar imah si Raden aden raja si ratu si monyet ini anak raja anak ratu ujungnya anak monyet kuhul tapi nyaa ibu awas dah ke anak mah ke anaknya punten rek jangkung rek penek rek besek rek hideung rek bule anak urang asa pangkasepna anak urang asa panggelis sabab urang nu ngalahirkeun komo ini aki nama ini aki karasa bere ibu buka incu nya mun muludan rajaban nya kawenangan marawatas naon aja jang incu asupkeun jeruk jang incu asupkeun cau amon jang incu karasa mah wah ibu matara tara ngaku ibu balik ka imah budak teh ceurik gogoleran dinya gogoleran dicokot ku abahna ku caha ieu teh aden teh bu ibu bari dikira ieu teh anak caha kana anak caha incu caha kana itu caha ieu teh bu incu sia incu sapu incu manehna bu budak teh ngahuleung we kayaanana can ngati da ka 1 tahun setengah aden mah teh curhat ka maneh teh curhat ka maneh teh kasep bageus sing solehnya sing soleh ulah cara bapa maneh keur mah bapa maneh mah kaceluka alun ka kocaraka pria buuk jabrig awak jebrog suku jebrak tukang tarok tukang bobok tukang buka tali androk tukang culak colok liang orok ngaji tara salat tarak berkah kumaha kahirupan bapa maneh kesel salat tara ngaji tarak berkah kumaha dina kahirupan Gusti era kudu ku tatangku baraya mah teh dalam beungan mah bapa maneh teh dicekek ku mah teh
Geus umur 47 tahun umur teh bapak maneh teh tadi kolot bojong kaso ka pasar mawaran catan beuki kolot teh beuki ngaco mu salat acan. Baturan paruasa bulan Ramadan teh maca calahakan panu wudu dengan rokok di warung Cemumun. Geus deukeut ka lebaran puasa kuda lebaran muning puasa teu kadua lebaran gining. Kesal mah teh kesal. Da mama yakin dipelet ku maneh teh dipelet. Sok nyeun sareat bareto bapak maneh teh kasawarna. Kasabarna jalan Palabuhan Ratu kadinya. Heuh deukeut Maerot. Ikut Maerot Haji Tatang ada teh Haji Tatang pantesan emak bareto setiap moe cangcut ngaleungit wae kesel mama kesel ya Allah Gusti da lu nu hayangeun ka mah teh lu nu hayangeun loba nu hayangeun jelema ngalarati di ka mah nu hayangeun teh usah di kiai ta bareto ketua MUI Cikeusik hayangeun ka mah teh ya bobonya bageun nya ayeuna urang bobo ya bobo deui bari nenen nya bageun nya layak jeung pantas ketika urang ngadina bobokeun murang kali pek baca doa ya baca doa baca sholawat nu sae naon sababna bakal ngabeungkeut dina bakal karung ngabeungkeut dina otak jeung ayeuna jeung hatena eta budak kayaanana naon Al-Qur'an anu dibaca ku urang sholawat anu dibaca ku urang doa anu dipanjat ke urang ulah nyanyi ieu modur nyanyi mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih atau bilang bacakan sholawat aden yuk yang baca sholawat yuk aden ternyata aden al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih surga jeung pirang-pirang kadipatan surga kaselamatan kabarokahan bakal dibasikeun peukeun umat kakang Rasul umat anu mana aden umat anu senantiasa daek maca sholawat kakang Rasul aden hayang caket calik jeung kang Rasul perbanyak baca sholawat jangankan hitungan ribu 100 satu kali baca sholawat kepada baginda Rasulullah Allah catatkan 10 kebaikan Allah hancurkan 10 keburukan Allah angkat 10 derajat ayo aden urang maca sholawat bageurnya ayo bari nenen buka kancing kutang kodok buria lolep tunuh da variasi nage tunuh atuh salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ayo dan baca sholawat bari nenen sing wareg bagar sing wareg bismillah nenena ciri umat tangkal sempurna di bedol kasawah ciri jalma loba syukurna getol ibadah sholatullah sing getol ibadahnya bageurnya urang teh diciptakeun ku Allah tajang ibadah ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tong cara bapa maneh kedul kamana jalan kasawarna kadieu ye ka pali selatan kamana jalan ka surga kadieu ye ka pangaosan salatullah aden molongpong jalan ka surga teh pikeun jalma-jalma usuk teh tolab ilmu matakan aden sing tolab ilmu ge nya ya masantren nya burung tikukur mati tergantung jatuh ke pohon menimpa karang terasa hancur hati dan jantung punya suami direbut orang salatullah bapak maneh teh menyandung pokoknya kees gede uang cekek barang-barang jeung emaknya sholawatan ala yasin anak kuda di gunung karang pohon aren di tanah kosong anak muda zaman sekarang bajunya keren kantongnya kosong ulah celaka ka maneh dangdan keren duit eueuh matakan ngilu tahlilan manakiban ngilu kori ngilu mubalik jeung bubaliknya nang menang jomet teh Salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa ngejo salatullah dibedak 5 cm ngejo teh becus cekekeun salaki nu kitu mah kan salaki hayang kawin deui ala yasin melak cabehana pun listrik kaliki di tengah sawah loba awewe gawe di pabrik salaki cicing di imah kesel yang keureun di pabrik teh salatullah ala yasin
kahilirkeun eta kagirangkeun anak bogo keur taraweh kaimpikeun eta kagunamkeun gablek mitoha kaimpi pae salamullah nang warisan nya salamullah tuh pan budak ti berasare alhamdulillah ganjaran sholawat ge meunang alhamdulillah bahkan tidak sia-sia air susu anu dikenyot kumurang kali dicatatkeun ku Allah 100 kehalusan sakenyotna nya can waka Bu eta teh karak sakenyot Pak Sekdes mana Sekdes nu mana eta Pak Sekdes nu ieu di bapana tah eta teh karak sakenyot Pak Sekdes lamun nyot-nyot 200 kehalus lamun nyot madakan saya mah asi pasikeun asi teh kamurang kali ya ibu sebelum dikasih susu formula yang paling bagus asi dulu terkecuali kayan saat langsung teu aya eta mah pasikeun wae manapan ayeuna mah kitu di abad modern ayeuna mah pan kalak 15 poe 20 poe ganti ku susu sapi bener teu matakan loba budak lamun titah salat titah ngaji teh ngajawabna teh ku sapi salat ngaji jawabna bong Bu lamun teu percaya tanya ke dokter spesialis ahli kandungan ahli gizi lamun teu percaya bahwa air ASI itu yang paling bagus cuk urang kieu besukan pake ka dokter dok gitu lamun dokterna hiji Pak Sekdes dok sote lamun dua mah dok aya 3 coba setesnya dok saya mau bertanya ASI dengan susu formula bagus mana pasti jawab dokter tersebut semahal-mahnya susu formula tidak ada yang mengalahkan daripada keistimewaan air susu ibu maaf Bu anak ketiduran lewat 2 jam berbarengan dibikinin susu formula berbarengan dibikinin susu formula itu gak boleh dikasih kenapa susu formula lewat 2 jam itu diponis basi. Tapi salah satu keistimewaan daripada air susu ibu satu anti basi. Pernah susu ibu dihandatkan isuk-isuk dina katel. Yang kedua anti karat. Lewat 2 bulan itu berkarat susu bu. Kalau susu formula. Kalau ibu nggak berkarat. Yang ketiga anti petir. Pernah eta aya cupatan. Pernah susu ibu kena kuguludung. Anti petir, anti tumpah, suka pernah bahe, anti pecah, suka pernah ngabeletuk, stok kiri kanan, kemasan elastis dibikin daripada kulit pilihan, tidak mengandung zat pewarna, suka pernah air susu ibu hidung biru, tidak mengandung zat pewarna, tidak mengandung formalin, dan Pak Sekdes yang terhormat, yakin seyakin-yakinnya. ASI cocok untuk semua umur. Takkanlah sok nyari huntu. Pas sekte sok nyari huntunya. Bo, mudah-mudahan indung Bapak urang ngahampurakeun dosa-dosa urang amin. Anu perantos kantunkeun ti payun mudah-mudahan rahmat sing mapirihna Allah Subhanahu wa taala amin. Awas ibu punten samemeh ka ditu ka dieu ulah sikitu ulah si aina jaroh ka walina Allah ulah si jaroh ka aina naon ka ulama-ulamana Allah ulah si jarah ka makomna Kangjeng Rasul terido wali teridon ulama teridon kaya anak lamun ketika ibu daek jarah ka ditu ka dieu tapi indung bapak ditoler jempling deui ya, jadi sampai menjarah ka ditu ka dieu teh urang jarah heula ka indung bab. Mentah restu heula kalau jadi indung jeung bab. Bapak, Bu, lanjut. Di penghujung zaman, sadar tidak sadar urang teh ka ieu anak ayeuna teh dibombardir. Terutama punten dulu urang waya di Palestina. Subhanallah masyaallah dulu urang ka ieu anak. Da Palestina teh ka ieu anak jantungna alam dunia Palestina teh bahkan sumber air kayaan salam dunia teh kayaan anak bu punten bujal nanti di Palestina
Teu sadar kayaan umat Islam eta dulur urangnya urang mah teu bisa kitu kieu kayaan anak paling berbagi kayaan aya donasi kayaan anak pek urang nyumbang jang Palestina ningalikeun rasa cintana urang ka Palestina nu kaduana urang ngadoakeun mudah-mudahan nya dulur urang dari Palestina sing dipasian kasobaran amin kakuatan amin sing aya dina kemenangan amin nya dulu-dulu urang nu ngabantu boh di Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam, negara-negara Asia tur ayeuna naon nya negara-negara besar nya seperti ayeuna nya Irak, Iran sagala rupa kitu kina mudah-mudahan sing dipasian kakiatan kemenangan ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal alamin urang mah penting ayeuna nya hehehe we nya bararungah nya alhamdulillahirabbil alamin jeung deui punten urang teu bisa mungkin ku kayaan ayeuna mah maksiat teh maksiat pamaksiatan teh tanpa didatangan oge datang maksiat ayeuna mah ka imah sorangan ka ibu ka bumi masing-masing ka imah masing-masing bener melalui media salah sahijina nyaeta salah satu penghancur kayaanana nyaeta HP bahkan angka perselingkuhan kayaan meningkat ku sabab ayana HP dikunci we teh heueuh ngaranna teh ngaranna teh dinya teh Udin padahal Samsiah usah ning kiai nyaho aing Masya Allah subhanallah tapi teu bisa mungkin tapi urang kudu bisa milah eujeng milih mana nu alus mana nu goreng mana nu manfaat mana nu mador mana nu madorot tapi ibu jawab sing jujur lamun ibu arek sare gep ayeuna ka salaki gep kana HP ibu anu sok digugulung HP apa salaki lamu ibu mah iman salaki wae mah lamun ibu hudang sare kayaan gep ka salaki gep kana HP sugar langsung gep gitu salaki Masya Allah subhanallah tapi awas terutama ya para remaja para remaji awas barudak ya hindari daripada pemadaratan porno aksi pornografi segala rupana situs-situs anu terbermanfaat pek jangan dipakai sebab membahayakan ya membahayakan simkuring kadungkapan ku salah satu ulama sepuh kayaanana tolong ekspos publikasikan kiai ketika ceramah dina tungtung ceramah hiji jamaah teh pasti kabeh oge nu bageun nu teu bageun hayang salamet dunia jeung akhiratna Allah Subhanahu wa taala kabeh ketika ditanya kuku lagi pasti hayang salamet dunia jeung akhirat hiji lamun urang hayang salamet dunia jeung akhiratna Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ayeuna ulah jauh ti ulama nu saloleh ya sabab punten ketika urang daek ngalaksanakeun ibadahna ge pan urang teh kudu make ilmu di mana ilmuna di para alim ulama melalui media mingonan setiap mingonan ibu punten da ieu mah ngaji abrugan penting ayeuna mah nya anu puguh mah da punten ibu nu hebat mah mingonan we nya punten pernah teu ngundang mubalik ka ieu kampung aya kiai nerangkeun bab wudu di kaberes aya teu pernah teu ngundang mubalik ka ieu kampung deur teh nerangkeun rukun salat di kaberes aya teu wah kayaan anak tetapi ustaz kiai setempat di dia nuterangkeun bab wudu dengan mereka hukum-hukum salat nepi ka beresna ta eta anu kurang diistu kudu idam-idam jeung diagung-agung teh eta nya saperti kitu bahkan punten jauh nanti alim ulama mah efekna gede pisan salah sahijina bakal diangkat berkah dina usaha ku Allah Subhanahu wa taala lamun urang jauh ti alim ulama tapi lamun urang sabalikna hayang berkah dina kahirupan hayang berkah dina rumah tangga hayang berkah dina usaha pek sing deket jeung ulama kudu dibarengan jeung daek ngararaji nu kaduana ulah pernah ninggalkeun salat 5 waktu sabab punten sakabeh amal ibadah teh eta nempelna kana salat bahkan Allah moal wakananyakeun zakatna moal wakananyakeun puasana moal wakananyakeun hajina ibadah mah kuen mah jeung lainna tapi pertama nu Allah bakal dipertanyakeun nyata masalah salat 5 waktu awwalu mabtaradallahu ala ummati shalawatul khamsu wa awwalu ma yurfa'u min amalihim shalawatul khamsu wa awwalu ma yus'aluna min amalihim shalawatul khamsu jawab barang-barang kompak bu punten ai dosa jinah gede dosa jinah gede dosa nyolong gede dosa riba gede tapi aya dosa lebih gede tinimbang jinah aya dosa lebih gede tinimbang nyolong aya dosa lebih gede tinimbang riba naon umatna Kangjeng Rasul ninggalkeun salat 5 waktu bikin jempling aja teh bo sawaktu lamun sawaktu ninggalkeun salat maghrib sawaktu ninggalkeun salat maghrib bari ngahaja
dosana leuwih gede tinimbang jinah jeung inung anu ngalahirkeun. Sawaktu ninggalkeun salat bari ngahaja wajib diasupkeun ka neraka jahanam na Allah Subhanahu wa taala ceuk sakaul 60.000 tahun ceuk sakaul 60.000 tahun. Bikin jempling we. Aing geus sarua sieun. Nu ngajina geus sieun. Da punten mau balik mah tutunyuk bari kieu tutunyuk pada punten anu tilu nunjuk kana dirina. Digara haye tingali. Ya baca tilu. Tuh anu dua mah ka ibunya gitu tuh. Tuh anu tilu mah kana ka di ibu balik. Oh terkadang mau balik mah kaberangan salatna ge. Karasa ibu coba balik jam 4 ka imah jam 4:30 ka imah kieu nakor sih. Udangkeun ayah udah 5:30 sayang belum sholat. Oh astagfirullahaladzim gitu bu. Teruskan jangan beres pan ya sholat timah makanya sholatnya disebut rasul ibadah kepalana ibadah. Lamun di dieu sakira-kirana aya hiji jalma sukuna eueuh leungeunna eueuh tapi sirah aya keneh masih aya harapan hirup bener teu loba jalma suku eueuh leungeun eueuh tapi sirah aya keneh hirup keneh wa bener teu. Tapi lamun di dieu neng aya jelema sukuna aya leungeun aya ngan sirah eueuh daek neng duitna loba ngan daek duitna teh 2 koper teh neng bu nganyang ka neng huluan we kitu teh eueuh harapan hirup bener teu ibu di mana ya jelema kaya anana hirup eueuh da teangan salam dunia sugan jelema punten Kang Ilham huluan soal jelema can kapangi bu tekan simkuring ketika kecelakaan ya eta ngaranna indungnya ngaranna indung jadina kolot subhanallah ceng di mana maneh jang di mana di jalan pelabuhan mi lain asa teu geunah ieu hate teh kunaon maneh ante kunaon bohong maneh kunaon labuh dina motor teu kunaon ceuk kasaleo bohong kumaha potong nya potong marekos teh sateu sakitu ge pirang-pirang keneh komo sia mun kalida sirah mah peak kitu eta kolot pirang-pirang keneh sakitu ge untung cenah di Sunda mah memang kitu sih untung bae suku kayan kacilakaan untung sia teh sirah cenah kitu yo eta inungnya masyaallah bu punten nya awas kadua ulah ninggalkeun salat imah nu katiluna perbanyak baca Al-Qur'an. Sabab di akhir zaman kayaanana salah sahiji anak buah dajjal anu zahir di akhir zaman teh ahli seni jeung ahli tatabeuhan. Teu bisa mungkin ku kaayaan artis-artis. Gua anya teh anak buah dajjal. Anak buah dajjal eta anu zahir mah punten teu bisa mungkin kekayaan ya bo perbanyak baca Al-Qur'an bakal nepungan ibu jeung bapak syafi'an yaumal kiamah halnya memberikan syafaat ke di poe kiamah bahkan ketika hiji tempat dibacakeun ayat suci Al-Qur'an maka eta tempat bakal loba kalusanana saeutik kagorenganana tapi lamun tempat dilidak ku pamaksiatan maka eta tempat bakal loba kagorenganana saeutik kalusanana. Baheula mah baheula kaya anak-anak keur zaman kula kayaan keleutik punten Ustad Kiai boga TV ge aneh bareto mah bener teu ketua MUI boga TV teh aneh bareto mah nya paraeuna mah TV pagede-gede Ustad Kiai teh aing ge pagede-gedena heeh tapi ayeuna mah TV geus mulai teu laku naon sababna Ustad Kiai ge perlu media informasi keadaan kieu menyikapi keadaan di lapangan seperti itu ulah tinggalin aya medi tapi kur bareto mah heboh cu nya eta kitu we kitu nya awas nu kaopatna perbanyak baca sholawat pun tadi ibunya itu sebab urang teh hayang kenging syafaatna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalma anu nyeurkeun maca sholawat bakal disyafaatan ku ngeunyi Rasul amin ya Allah ya rabbal alamin nu kalibana perbanyak sedekah sabab eta sedekah teh hiji kaistimewaan sedekah teh bisa nolak daripada balahi hakikatna sedekah teh jang urang-urang keneh kembali ka urang-urang keneh rek gede rek leutik asal ikhlas ka ayaanana bakal kembali ka urang-urang keneh jeung narik-narik sedekah teh bakal ditambah-tambah berkahna milik rezeki ku Allah.
Ya, harta bana urang bakal diberkahkeun ku Allah. Nu kagenepna perbaiki akhlak. Sabab sanajan unung-unungan ku ilmu jembar ku mangarti sekian pan aya dina dadana kayaana pan ieu apal 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 tapi teu berakhlak kayaanana teu aya nilayan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awas nu beunghar kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Nu boga jabatan kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Ayeuna nu anu boga ilmu kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Punten, iblis teh ahli Al-Quran jeung tafsir-tafsirna. Iblis teh ahli hadis riwayat jeung sanad-sanadna. Iblis teh ahli riwayat, iblis teh ahli sejarah, nyaho kana riwayat sejarah 124.000 nabi, nyaho kana riwayatna ayeuna naon 313 rasul. Iblis dipasian titel kapangkatan nu sakitu luhur jeung mulyana ti Allah ti langit ka hiji nepi ka langit ka 7 kayaan boga titel kapangkatan luhur jeung mulia ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan eta iblis pernah jadi dosen malaikat sekian ribu tahun. Tapi ku sabab angkuh jeung sombongna eta iblis teu berakhlak teu daek hormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihissalam atas perintah Allah dipocot eta kamuliaan anu sakitu luhurna jeung mulyana ku Allah ku sabab angkuh jeung sombongna eta iblis teu berakhlak. Duh aing ngaji serius mah kieu nya jempling. Ya, entakan awas nu beunghar kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Nu boga jabatan kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Boga ilmu kudu berakhlak teu meunang angkuh teu meunang sombong. Sabab eta kabeh titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Prakung harteu ka harti ngaji sakitunya tungtungna amin amin amin. Ya mungkin sakitu anu tiasa kasanggakeun mudah-mudahan sing manfaat ngandung kabarokahan. Tong kabubar mu balik hiji deui. Tong kabubar mu balik hiji deui di jalan keneh. Teuing datang teuing moal teh nyaho. Bo, mudah-mudahan kita menjadi umat-umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, semua jadi akui jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hapunten terutama kepada ustaz kepada kiai kepada jenengan no anak ti sadayana mudah-mudahan sim kuring sing dipaparinan pulih deui sing dipaparinan kasehatan deui. Kapadung kuda jalana kaparapatan hampura kula hampura bil bisi aya kelepatan khud musofa wa qadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.